Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dacan kakuping suanten. Pahajiayan oge dacan salawat. Dacan. Jadi upami ngaos Quran waler Allah siap? Bapak-bapak siap sadayana? Di urang komandoan ku panangan. Allah lamun meureup can. Pajiayan mari can di komando geus Allah. Upami meureup riren siap? Sadayana 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebuah haji ngeklir can meureup. Pajiayan sarua dieureun. Acan meureup beungap bae. Ngahaja. Ngahaja sugan we aya nu maot. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala aydan al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi ar-rahimuna yarhamkumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa qala aydan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hadratul kiram anu ku pribados ti hormat Bapak di kelurahan nyono di kelurahan nyono oh di desa masih nyono dacan uing dacan. Alhamdulillah urang doakeun sadayana Bapak kepala desa berarti. Alhamdulillah kakara seumur-umur ngaji didatangan langsung hadir Bapak kepala desa. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak kepala desa. Urang doakeun ku sadayana Bapak kepala desa sing sehat, sing panjang umurna, nepikeun ka akhir zaman. Kabeh geus pararaos. Nya sasorangan we. Kakara cenah aing seumur-umur ngaji didoakeun panjang umur. Tapi tepikeun ka akhir zamannya sasorangan celak cileuk.
Oke, anu ku pribados dipihormat sesepuh ieu Masjid Jami Al Ikhlas. Leres. Nurul Ikhlas. Nya nurul cahayanya ikhlas. Alhamdulillah. Katingali jamaah manekot bercahaya jeung ari ikhlas. Amin. Nah anu teu amin aya. Teu kakantun sadayana di dieu Bapak RW oge nyonong Bapak RW. Alhamdulillah. Bapak RT nyonong. Ibu RT na nyonong. Alhamdulillah. Oge sadayana anu ku pribados teu tiasa disebatkeun hiji-hiji. Pamugi wasilah urang hadir kana ieu majelis sing janten sababiah urang kenging taufik sareng hidayah. Amin. Sehingga iman jeung Islam kacanat maut. Amin. Alhamdulillah. Biasana punten mah di dieu upami ngaos sok sabaraha lami 2 jam. Ieu ngawitan di jam 8 upami sajam biasana abi mah MOU na sok sajam cenah tong lami teuing. 2 jam. Ari eta tuh sesana sajam saha nu tanggung jawab. Ieu kiat dugikeun ka tabuh 11 kiat. Subhanallah. Dugikeun ka tabuh 12. Cak siap. Anu siap tepikeun ka jam 12, tu awas lamun barali. Da mah sajam ge atos we. Awas, tadi anu nyebut siap dan awas. Berarti lamun milu baralik berarti bohong. Lanjutkan mah. Sadaya puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah. Punten. Santri lamun ngalogat alhamdulillah sadayana puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Naon wae anu opat teh puji kodim ala kodim. Allah muji kadiri na nyalira. Anu kadua puji kodim ala hadis. Allah muji ka makhluk khususna muji ka Kanjeng Rasul innaka la'ala khuluqin azim. Anu katilu puji hadis ala kodim makhluknya urang sadayana muji ka Allah sapuduna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sapuduna aya oge anu nyebatkeun la ilaha illallah la ilaha illallah. Eta teh sapuduna urang muji ka Allah. Bahkan lamun aya anu ngantunkeun alias maut biasana punten di dieu bade naros. Lamun aya anu maut di dieu osok tahlilan tara. Cing naros ka bapak-bapak di dieu lamun aya anu maut sok tahlilan tara. Aneh nah di dieu anu maut tahlilan. Teu balik ieu saha RW na di dieu. Astagfirullahaladzim. Aya nu maot tahlilan. Naon atuh jeung dimandian dibawa ka kuburan ari nu maot tahlilan mah. Sarwana jeung mak ngajawab nu maot tahlilan. Cik walerti di dieu lamun aya nu maot tahlilan henteu. Naon tadi atuh cenah tahlilan. Aduh, aya oge ditahlil. Ya punten-punten mak, sarta acan lajengkeun. Pak, punten. Saur Nabi Musa teh kalimullah unjukan ka Gusti Nu Maha Suci. Gusti pasihan seuna abdi hiji kalimat. Ku kalimat eta lamun diaoskeun ku abdi dilebetkeun kana jalmi anu mulya tur dimulyakeun ku Gusti. Saur Allah Pak ngawaler Musa bacakeun wae la ilaha illallah. Saur Nabi Musa
Gusti nah abdi kedah ngaos la ilaha illallah. Saur Allah Musa eueuh hiji jalma anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah kecuali eta jalma teh mulya jeung dimulyakeun ku kami. Anu kaduana Musa lamun mah langit 7 lapis bumi ieu 7 lapis dirapatkeun duanana di tengah-tengahna digantungkeun kalimat la ilaha illallah. Saur Allah eta 7 lapis langit eta 7 lapis bumi hancur moal nyesa kusabab berat nanggung kalimat la ilaha illallah. Berarti lamun aya anu maut terus wargina dulurna tatanggana anak jeung incuna miluan ngadongakeun ku kalimat la ilaha sarua jeung mere pahala beratna ngaleuwihan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Geuningan kitu hoyong kenging pahala 7 lapis langit 7 lapis bumi sok mararau kalakah seuri RW na ongko hayang tapi kalakah seuri Gusti nu agung. Cek Haji Yayan kaduhung aing seuna isuk tablik akbar tengonang Ustad Akew sugan teh teu rame kieu. Alhamdulillah tah geuningan itu emak susu atos dat aing sok inget ngaji nalika di Garut kadieu di handap nuhun didoakeun si bapaknya nyanung deui. Aduh disuguhan susu teh asa inget ngaji di Garut eta aya nini-nini menang milik rezeki kawin jeung pamuda aduh menikah seng aya di dieu nini-nini aya alhamdulillah eta nini-nini menang rezeki kawin jeung pamuda manikot engklak-engklakan bakat ku atoh tapi dikersakeun isuk-isuk eta pamudana pae jengker teu usik-usik acan dipariksa ku polisi sing horeng karacunan sing horeng nyedot susu mini-mini geus sadar wah ieu sieun susu nini-nini balik ti dieu aing kejer moal kitu moal curiga RW curiga aduh mana teuing aya gadis anu daek diperes lanjutkeun mah tah geuningan kitu la ilaha illallah teh beratna paingan sur Kanjeng Nabi man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sing saha bae jalma anu akhir kalimatna maca la ilaha illallah dakhalal jannah bakal asup kana sawarga. Geuningan kitu makana kade sing istiqomah wilayah dieu istiqomah dawamkeun atos netepan dzikir berjamaah maca la ilaha illallah keur ngisikan keur nyangu teu weleh maca dzikir la ilaha illallah kitu mah sing istiqomah atuh nalika ngantunkeun teh keur ngucapkeun bahkan biasa ngucapkeun la ilaha illallah. Saur Kanjeng Nabi mautna hiji jalma mah kumaha kabiasaanana lamun kabiasaanana zikir la ilaha illallah maka pasti mautna bakal ngucapkeun la ilaha illallah
anu paur biasana kalakah ngomong teu pararuguh anjir reuas saeutik anjir keheul saeutik anjir eta mah pas maut dicabut ku malaikat Israil anjir tahsian kade komo anu sok gehgeran mah eta sok nyebutkeun lato-lato salakina reuas saeutik anyut sia keur disabut nyawana nyut kade dibiasakeun ayeuna mah lamun reuas teh ngucapkeun bae la ilaha illallah kitu tah sok ayeuna mah mending ngucapkeun la ilaha illallah mending ngucapkeun kanyut kalakah seuri Gusti Agung tah anu kaopatna puji anu opat teh puji hadis ala hadis makhluk sok muji ka makhluk atawa makhluk dipuji ku makhluk saur ahli tauhid ahli ma'rifat kade sadayana puji mah kagungan Allah lamun urang dipuji ku makhluk buru-buru ngucapkeun alhamdulillah naon sababna da sadayana puji mah kagungan manigareuli urang dieu nah belah dia mararepe tong di aku lamun di aku paur berarti tos ngarebut ngarampas hakna Allah naon bedana eujeung takabur atawa sombong mah sombong teh selendangna Allah saur Kanjeng Rasul ye la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr moal asup sia kana suwarga jalma dina hatena boga saeutik tina kiber rasa sombong termasuk eta sadaya puji ge kagungan aduh senamani pinter mah murang kali teh alhamdulillah aduh eta caroge teh senamani kasep aduh si emak eta manikot rajin ngaosna aduh seda eta si emak carogena ku bager teuing buru-buru lamun aya nu muji teh ucapkeun alhamdulillah entong jiga kolot baheula mah eta geuning lamun waosna coplok sok digentos kunaon kumas laras RW biasana sapopoe jam medut baketut bau hasem pas digenting kuntuna ku emas dan nyengir sapopoe init ka pasar init ka warung eueuh beulieun oge nyengir we sapaparat jalan teh hayang katingali jika menu keur beger we geuningan nyengir we terus hayang katingali huntu hayang katingali bat torojol ka warung ma meser beas ma meser pedas ma meser sas asle kabeh anu dibeli jeung ditanyakeun teh ameh katingali emas huntuna eta ceuk anu boga warung mung eleh-geleng ditanya beas teu aya ma aya sasa teu aya ma aya beas teu aya sing horeng dina ramona aya nu kitu sarua gelo aya nu kitu di dieu aya eta lamun ngaji geuningan emas nasok dipararake dina gulang dina cincin dina bohong ditolol-tolol we dibikeun henteu anu kitu hayang katingal nah ajeng diasupkeun ayeuna mah ditutupan kade lain teu meunangan ngan lempengkeun niat entong hoyong katingali kubat omong lamun haya rasa sombong dina hate yo aing yo masna loba ceuk Kanjeng Rasul moal asup kana sawarga man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr
sombong we saeutik aing yeuh pang ustadna, aing yeuh pang kiaina, aing yeuh pang ajenganana, aing pang RW-na. Itu aya Pak RW na aya. Aduh, sugan teh eueuh Pak RW teu milu ngaji. Untung we RW na ayeuna mah getol ngaji ngacai. Alhamdulillah getol ngaosnya. Urang doakeun Pak RW ge sing panjang umur amin. Tepikeun sarua ka akhir zaman amin. Meh itu tuh kepala desa aya baturna. Cok Pak Kades, oi RW maneh cenah duaan jeung catur we duaan. Aduh. Ah, lajengkeun mah kade sadayana puji mah kagungan entong di aku geuning kitu tah. Sing aya bukti jeung saksi riungan ayeuna, wios ngadongeng heula ieu Pak Kepala Desa Pak Kades. Hapunten. Di zaman Bani Israil aya hiji pamuda di tengah leuweung padang pasir di Arab mah nyepeng batu 7 kirikil 7 siki bari ngucapkeun la ilaha illallah. Tos we dina hiji riwayat eta pamuda teh maot dikersakeun jeung ditakdirkeun eta pamuda teh kudu asup kana neraka. Sur Allah malaikat ieu lelepkeun ieu pamuda kana neraka, digusur ku malaikat, dilelepkeun kana lawang neraka kahiji, katutup ku batu lawangna. Bingung malaikat, digusur deui kana lawang nu kadua katutup, tepikeun kana lawang nu katujuh, aneh eta neraka lawangna katutup ku batu kabehanana. Kumaha eta malaikat, Gusti ieu pamuda teh kudu asup kana neraka, tapi nah ieu lawangna katutup ku batu. Saur Allah mah maha uninga mah sia malak aing anu jadi saksina oge hiji waktu eta jalma pernah ngucapkeun kalimat la ilaha illallah bari nyepeng 7 batu eta batu jadi saksi sehingga terido ieu lamun jalma kudu asup kana mikda pareum. Aduh ieu curiga sabotase aya deui teu jadi asup kana mikna. Kumaha saur Allah asupkeun ieu pamuda kana surga. Alhamdulillah barokah ngucapkeun la ilaha illallah bari nyepeng 7 batu ari mah ayeuna nyepeng naon? RW nyepeng naon? Kalaka nyepeng kanyut. Astagfirullahaladzim. Pintu narakana kahalangan katutup ku siki. Gusti ridoun eta sikina cenah nutupan lawang neraka teu panaseun kitu RW. Astagfirullahaladzim. Atuh mudah-mudahan mah eta karpet anu dicalikan ieu tenda anu nutupan ieu pagar ieu mik ieu sadayana disabundeureuh urang jadi saksi yen urang ngucapkeun la ilaha illallah. Siap urang sasarangan ngucapkeun la ilaha illallah. Abdi urang mere contoh engke emak nuturkeun nya 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah breng kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nab'atsu insyaallah.
Allah taala minal aminin. Mudah-mudahan jadi saksi urang sadayana sabudeureun ieu anu kalingihan jeung anu aya ieu bumi ieu kenteng ieu tenda termasuk ieu son jadi saksi yen urang sadayana ngucapkeun la ilaha illallah geuningan kitu tos atuh nya cik punten mah walar umah sadayana raos mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh ngeunah mana panjang asup kabeh cik ma eta tudung hideung mana carogena arek nanya abdi mana carogena teu gaduh caroge aduh didoakeun ku abdi semudah-mudahan di Candung RW ieu sing leres ieu waler ngeunah mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh raos mana kalahkan seuli RW di Pak Kades waler raos mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh panjang asup kabeh jika nu panjang wae sama-sama asup ieu mah ngaji tong sok amana wae nah ieu mah mama di dieu mah jarorang ieu komo nu pangpayuna ieu ngaos ieu mah ngaos daripada abdi ngabablam sajam komo 2 jam asupna saeutik ieu mendingan pendek bahasan tapi asup sadayan tadi bahasan la ilaha illallah kahartos henteu alhamdulillah kenaon diteruskeun oge da geus kahartos cik naros anu pengker mah kahartos henteu tuh geus kahartos geuning kenaon diteruskeun oge da geus kahartos cik bapak-bapak waler sadayana kahartos henteu Pak henteu karaon diteruskeun anu tadi ge teu kaharti jadi kumaha ieu nu benerna ieu teh mah panjang wae jika nu boga hadirin sadayana anu sami hadir sholawat miwah salam salamina urang limpah curahkeun ka junjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad ma dina kitab Kifayatul Adqiya aya netelakeun laulaka ma khalaqtul aflaq lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad kami moarek nyiptakeun sugrianing perkara saur Allah teh lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad kami moal nyiptakeun bangsa jin bangsa manusia ieu bumi ieu cai ieu angin ieu matahari ieu bulan ieu makhluk anu lahir jeung nu batin nu badag jeung nu leutik nu dohir jeung nu batin kabehanana moal diciptakeun lamun teu diciptakeun Nur Muhammad berarti atuh Pak urang sadayana ieu teh berarti bagian percikan tina Nur Muhammad berarti lamun jalma daek maca sholawat sarua jeung ngagedekeun ngageburkeun Nur Muhammad anu aya dina dirina wios abi ngadongeng Pak ieu ma dina nalika Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj tepang jeung hiji malak mufrad malak teh lamun jama malaikat singkat cerita terjadi komunikasi malak ari maneh tugas teh naon saur Kanjeng Rasul naros cek eta malak tugas kami ku Allah ditugaskeun keur ngitung setiap jalma anu wudu anu abdas lamun aya percikan tah setiap percikanana ku kami dihitung jadi pahala keur anu abdas Pak punten
Berarti lamun urang abdas teh setiap percikan jadi pahal. Ieu mah Bu saalam dunya jalma anu abdas kabeh percikanana mampu dihitung ku eta malak. Ceuk eta malak tong boboraah jalma anu abdas saalam dunya cacak-cacak cai hujan anu ragrag di daratan, anu ragrag di gunung, anu ragrag di laut, di samudra, di mana wae eta cai hujan ragragna aing mampu ngitungna sabaraha lobana eta kecelakaan cai hujan. Hebat henteu? Ceuk malak eta ngan aya hiji anu ku aing teu bisa dihitung. Lamun aya hiji majelis, lamun aya hiji halakoh, lamun aya hiji riung. Dina riungan eta teh dibacakeun sholawat. Ceuk malaikat eta kami teu mampu ngitungna sabaraha lobana rahmat Allah anu digebrokeun kana eta tempat kusabab dibacakeun sholawat. Geuningan kitu maca sholawat teh. Makana sing jadi saksi urang ayeuna sasarengan maca sholawat siap. Siap sadayana urang maca sholawat siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik ayeuna urang emak-emak heula bapak-bapak punten pameget repeh. Urang parik saci luar biasa sumangetan heula nu mana. Mangga ibu-ibu 1 2 3 salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. 85. Da di pangker itu aya anu dipunten Pak pameget tong eleh ku istri tong ngerahkeun dewek Pak. Naon sababna pameget kudu leuwih tarik sabab ari pameget mah boga mik. Tolong Pak jangan bikin malu saya. Cik pameget sadayana 1 2 3 salatullah salamullah ala kapaksa dik punten Bapak Kepala Desa punten nyuhunkeun waktu sakedap ka dieu. Tepuk tangan untuk Bapak Kades. Pak Kades. Iya Pak Kades ya. Kuningan kasep jeung raga. Punten Pak Kades. Alhamdulillah. Pak Kades punten pangningalikeun ibu-ibu anu pangtarikna urang sawer. Abi teu apal ngawa duit teu Pak Kades. Nu penting mah engke tagih ti Pak Kades 100.000. Siap Pak Kades? Siap. Tingalinya. Ningali ibu-ibu. Mana numpang tarik nama maca sholawat? 1 2 3. Tinggal Pak Kades tarik peda arek di bere deui. Tah itu siapa Kades pamajikan urang teh lamun aya duit sumanget. Buat duit mah hare-hare. Aya
Astagfirullahaladzim. Aya nu kapilih ku Pak Kades aya. Aya sadaya. Pilih saurang dipasihan 100.000. Ulah saurang Pak Ustaz. Kedah sadayana. 100.000 berarti loba duitna. Cik saha. Buka ieu mau duit. Ku abdi urang pilihnya. Aya 200 Ustaz. Oh iya. Aya. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Doakeun Pak Kades deui amin. Saha nu kapilih Pak Kades? Bagi 4 tuh Pak Ustaz. Oh bagi opat? Enggak. Siap. Ma, Tuh. anu ujung alhamdulillah. Anu kaduana tah. Mana? Janda ya. Janda. Sing kuninga eta namina janda eta. Kades ya. Alhamdulillah. Ma sareng ibu janda. Mana Pak Kades? Sangakeun bagi 2. Nah, tuh ka panitianya. Anu kahiji deui emak. Nya, sareng itu tuh. Saha dipengker itu teh? 1, 2, tuh anu katilu tuh. Nu katilu teh mana? Kurang kali tah anu katiluna si emak. Teteh. Tuh nu pangpang kata eta nu ngacung. Adieu, tah sareng emak ieu nu ngangon tudung hejo. Duaan. Mangga Pak Kades. Ya. Hatur nuhun. Pak Kades sing salamina jadi kepala desa. Amin. Samaotna. Waduh. Untuk Pak Kades kaduhung aing kebalik teh heula. Tuh bagi 2 sareng si ibu dipengker. Oh, alhamdulillah. Cik sadayana. Ieu bari ditakolan mah. Sadayana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Tararik nate aya sawe barokah Bapak Kades, Bapak RW kalem Bapak siap pokoknya mah Pak RW ke urang geroan we nya sabab anu paling bahaya RW zaman ayeuna ngabagikeun PKH teh ka dulur-dulurna jeung nu wararawu. Anu teu wawuh mah teu dibarere eta mah RW di Garut. Anu di dieu mah insyaallah da kakara ngajabat ya. Makana urang panggil engke ge sarua urang nyawer Pak RW mah saurangna cenah 500.000. Aduh, ceuk RW kaduhung aing milu ngaji cenah. Kakaraeun saumur hirup ngaji di eak-eak. Alhamdulillah.
tos mata geuningan kitu emak maca sholawat teh makana urang singker sa maca sholawat mak mangga tingalian tah dina tankihul kaul aya nu nguningakeun kieu mak saur Kanjeng Nabi teh yeuh pahalana maca sholawat teh sagede-gede gunung gedena teh sagede-gede gunung geuningan anu maca sholawat pahalana teh aya sahabat anu ngacung ya Rasul pahala eta dugikeun saageng-ageng gunung kitu kanggo nu husu eta teh anu serius saur Kanjeng Rasul lain eta teh sagede-gede gunung teh anu maca sholawatna bari heureuy bari ngisikan bari nyangu bari tatakolan bari hadroh jiga barudak eta teh sagede-gede gunung pahalana teh tah keur anu serius maca sholawatna tepikeun ka nyurucut cai panona bakat ku sono ka Kanjeng Rasul bakat ku cinta ka Kanjeng Rasul teu aya anu uninga sagede kumaha eta badagna pahala angin Allah anu uningan geuningan kitu mah makana kedah kersa maca sholat wios ku abdi di pasihan rahasia mah cik bade naros nah ridho caroge nyanung nah air nyebut oh ridho dato gaduh aduh lamun geus gaduh ridho teu caroge nyanung saha ibu-ibu anu ridho caroge nyanung teu aya jiga namanya leres mah ieu mah anu diri na rumah saterido caroge nyanung punten ma osok nyangu di bumi osok ngaliwat nah dina Magicom atau napi dina kastrol mangga eta mah bade dina kastrol bade dina seeng bade dina Magicom bebas tapi punten dina nalika eta sangu nuju menggotrok tahu menggotrok nuju menggolak punten eta dibuka heula tutupna nyana cai sacangem dibacakeun sholawat 4 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 4 kali mah sabaraha kali 4 kali terus atos maca sholawat 4 kali lebetkeun eta kana sangu anu nuju menggotrok nuju menggolak ya omat tutupan deui tong teu ditutupan deui tos punten mak salah sawios barokahna setiap mak upami nyangu menanak nasi sepertos itu di saat menggotrok eta dibacakeun sholawat 4 kali terus caina diasupkeun dina nalika caroge aya niat hayang nyanung niat arek nyeleweng barokah tina sholawat manu diaos eta kana nasi setiap arek niat cenah nyanung anu kabayang jeung katingali kabayang eta congcolak panontengan saukur bojo nyalira kabayang bageurna kabayang nyaahna kabayang belana sehingga digerakkeun ku Allah jadi teu niat atuh bade ngaos kitu bade sabaraha kali maca sholawatna nuju naon nuju menggolak gitu sabaraha kali maca sholawatna 4 kali kade sing emut siap sadayana siap dongeng anu kadua wios mendongeng lagi ma aya 4 malaikat sumping ka Kanjeng Rasul Pak RW yo aya malaikat 4 sumping ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil. Malaikat Jibril nyangem kieu ya Muhammad lamun mah umat anjeun anu aya di Cinunuk ieu kampung Cikuri. Hah? Tah eta. Nya eta. Nya ngaguik beunang. Tah Cikuruwik ya.
lamun mah aya umat anjeun di kampung Cipuruwik maca sholawat 10 kali sabaraha mah sadinten sawengi maca sholawat 10 kali saur malaikat Jibril kami engke di akhirat arek nuntun eta umat anjeun Muhammad ngaliwatan kana sirotol mustaqim seperti kilat anu nyamber. Alhamdulillah. Malaikat anu kadua Mikail lamun mah aya umat anjeun di kampung Cipuruwik maca sholawat istiqomah unggal poe 10 kali kami arek merek minum engke di akhirat tina talaga Kausar ma talaga Sausar tong boboraah sacangkir cacak-cacak sakeclak asup kana lamai ieu dileut engke di akhirat 1000 tahun lilana 1 miliar tahun lilana moal pernah ngasaan haus jeung lapar barokah ngaleut talaga kau tah keur anu istiqomah unggal dinten sabaraha kali 10 kali bakal dibere ngaleut tina talaga Kausar ku malaikat Mikail. Malaikat anu katilu Jibril Mikail Israfil. Ya Muhammad lamun aya umat anjeun di kampung Cipuruwik maca sholawat 10 kali unggal poe kami arek sujud di payuneun Allah moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can mere hampura. Malaikat anu katilu malaikat anu kaopat Ijroil ya Muhammad lamun umat anjeun di mana wae ayana termasuk di kampung Cipuruwik sanajan nunutan istiqomah unggal poe 10 kali kami arek nyabut ruhna eta jalma seperti nyabut ruhna para nabi sareng para rasul hoyong jika kitu hoyong. Mudah-mudahan urang tiasa istiqomah maca sholawat unggal dinten 10 kali. Itu sanajan bari ngorong. Aya nu ngorong hareupeun. Istiqomah mah ku malaikat dicabut ruhna sanajan bari ngorong seperti nyabut ruhna para nabi jeung rasul. Kitu mah nya mudah-mudahan atuh urang sadayana teh dicabutna teh jiga para nabi jeung para rasul. Amin. Nikmat kacida komo anu getol ka pangajian mah komo anu kersa sedekah mah jiga Pak RW jiga Pak kepala desa tadi mah dina nalika dicabut ruhna teh yeuh. Halo Pak. Halo. Dina nalika dicabut ruh malaikat teh mah lain hiji Ijroil hungkul jeung bala tentara na sing horeng. Di saat arek dicabut belah katuhu tina paliki tangan. Ieu leungeun teh ngomong tong wawanian sia Ijroil. Nyabut ruhna ieu jalma, aing nu jadi saksina ieu jalma pernah sedekah. Itu Pak Kepala Desa. Anu saek nosok daek sedekah teh. Nolak awakna kudu dicabut ruhna lumpat eta malaikat ka belah kenca dicabut ruhna ti belah kenca panangan belah kenca mak sarua ngabela sia tong wawaniana nyabut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina keur nyodorkeun pasolawatan eta mere sedekah sanajan kapaksa. Aduh aing senanu jadi saksina oge terjadi dicabut ruhna eta malaikat lumpat maka belah sampeanana rek dicabut ruhna tina belah sukuna sarua nyarita Ijroil tong wawanianan sia nyabut ruhna ieu kepala desa aing nu jadi saksina ieu suku dilengkahkeun kana tempat pengajian padahal bahkan jadi saksi merek sambutan dina eta pengajian gitu. Makana Pak Kades mun aya pengajian engke mah bisi dititah nyawer tong datang. Tapi hadir wae eta sukuna bakal jadi saksi.
Ieu aing jadi saksi init kana tempat pangajian itu. Eta malaikat bingung lumpat kana belah mastakana, kabeh mulut mah ngomong, ieu mulut jadi saksi coli, jadi saksi panon, jadi saksi. Saur dina surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa itu Pak Kades. Ieu leungeun jadi saksi, suku jadi saksi, kabehanana ngaromong kecuali ieu mulut jadi saksi, sehingga malaikat eta bingung. Bu Jibril sumpi ngabeberkeun jangjangna anu belah katuhu. Bu sia pitempateun sia ayana dina surga. Ijroil bari nemongkeun dina dampal leungeunna kalimat la ilaha illallah. Anu ngantunkeun teh mah belengeh bari ningali ka belah katuhu tempatna di surga bari ngucapkeun la ilaha illallah. Tah itu barokah ngaji teh. Makana entong kedur. Ieu mah aya pengumuman di jieun pangplet diumumkeun ku RT jeung RW, bahkan kepala desana oge hadir. Anger we anu teu datang mah harore. Nah pas dewe aku babaturan mah hayu euy urang gapleh init moal. Saha RW na di dieu nu kitu. Oh Pak RW na henteu. Ka mana Pak RW teh atuh? Sing horeng teu init gapleh kalakah init ka imahran. Alhamdulillah RW di dia mah soleh. Aya di wilayah ieu anu keneh masih keneh gapleh. Aya. Alhamdulillah mah. Yo Pak RW da dikersakeun lamun di hiji wilayah sok masih keneh aya anu gapleh da aman. Duka teuing. Da gaplehna teh tengah wengi. Bari ngarona. Eta balak genep podaran mun. Eta aya bangsat arek ngaliwat da balik deui sieun di podaran. Eta paehan pencit lamun henteu paehan pasti pencit eta balak genep podaran pasti mod. Itu makana lamun keneh aya anu masih keneh gapleh di wilayah ieu urang doakeun sing engal-engal mod. Eta kasalaki tega ngadoakeun modar sing engal-engal mohon ampunan. Tega Pak RW ngadoakeun modar ka tukang gapleh. Wios mah alhamdulillah aman wilayah teh daripada mayar anu tukang ngarona mah mahalnya. Mending keneh sok galakeun tiap teras gararapleh kadinya. Lain ulah wios teu nanaon eta teh hibur. Ngan peupeujeuh ari kana gapleh sumanget, ari ka masjid teh sumanget. Kedah imbang senajan tos aya nu heuai belah ditu tuh. Untung nu heuaina geulis. Lamun ini mah langsung we billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tah kitu wayahna atuh ka masjid oge singget tol. Di dieu mah RT na soleh, RW na soleh, Pak kepala desa na ge soleh. Alhamdulillah. Teu karaos geuningan bade sajam setengah. Aduh. Hah? Mada MOU na sareng Pak RW sareng panitia teh saja. Ari ieu sesana eta saha nu tanggung jawab? Pak RW, cap sia RW. Kudu tanggung jawab ieu. Awas. Tos. Ma punten. Ieu teh judulna teh naon cenah? Hah? Tabligh akbar mawas diri pikeun meneladani akhlak Rasulullah
sallallahu alaihi sangkan hirup pinuh ku hikmah manfaat sareng atos we eta muludan mah. Nah, wios abi ngadongeng wios. Punten konsentrasi sadayana mah. Punten pisan. Ieu teh judulna teh muludan supaya penuh hikmah jeung barokah. Di Kuningan aya hiji kulawargi masantrenkeun murang kalihna kaditu ka Madura ka Mama Bangkalan Sayuna Khalil. Singkat cerita eta kulawarga sumping di pasantren ditampi ku Mama Bangkalan pangarsa Pak Haji Yayan. Yo saur Mama Bangkalan euy ditarima masantren ieu budak sing betah ngaji di dieu ulah waka hayang bal sing betah ngaji di dieu jih ayeuna mah urus we heula doma sing lalin wih deui ibu ramana sareng anu ngajajab teh aruwih deui ka Kuningan saatos 10 tahun ramana peryogi masyarakat ku ilmu masyarakat teh perlu rarakatan salat anu bener rarakatan salat anu bener cara muamalah anu bener ibadah teh kudu jeung elmuna da saur Kanjeng Nabi teh lamun ibadah atawa amal teu jeung elmuna mardudatun la tuqbalu ditolak moal ditarima tos 10 tahun budak teh jigana mah geus bener ngajina cukup jigana mah keur ngabimbing masyarakat di dieu dijemput ka Madura. Singkat cerita tepang sareng Mama Bangkalan Sayuna Khalil saura makna Mama hapunten abi kumawantu murang kalih teh manawi di Widian bade dicana kuwi masyarakat di ditu peryogi ku ilmu saha cenah euy ngaran budak teh saur Mama Bangkalan pangersa saura mana Sobari Mama Bangkalan reuas lah salila ieu asa can pernah ngawuru jang can pernah ngadenge aya budak ngaran santri ngaranna Sobari saur Mama Bangkalan asa can pernah ngawuru euy ngaran budak Sobari jiga nama lain ka dieu ngajina saura mana Mama bojo abdi jadi saksina ieu wargi-wargi abdi jadi saksina nalika ngajajab ayeuna oge ngiring ngajemput ngiring deui saksina saur Mama Bangkalan atuh cenah da aing macan pernah ngawuru jeung eueuh di dieu ngaran budak Sobari ceurik ibu ramana cik atuh cenah panggil urang santrina tingali catatan santrina ditingali catatan santri eueuh ngaran Sobari beuki ceurik ibu jeung ramana teu lami pangarsa sumping santri anu sanes ngaharewos ka Mama Bangkalan Mama asa emut kapungkur datos lami aya nu nitipkeun ngaos ka dieu aya santri duka saha namana tapi datara ngaos ngadon aya di leuweung pagaweanna teh nanaonan cenah di leuweung saur Mama Bangkalan ngangon doma alah sia cik celukan cenah gero ka dieu dicanak mah di geroan eta santri nya aya santri oni gondrong tos gondrong salira raksukanana tos ucel tapi bersih singkat cerita sumping ka pasantren gorowok inung jeung bapakna ngagorowok Mama geuningan ieu murang kali abi teh saur Mama Bangkalan alah sia geuningan ieu budak teh ujang kasep mangga cali ka dieu ujang saha kakasih Sobari Mama alah sia heueuh ieu budak ari ujang nah tara ngaji da saur Mama kapungkur nya naha kitu aing ngomong kumaha baheula saur Mama sing betah di dieu ditarima ngaji entong hayang waka bal jig ayeuna mah urus doma sing lali saur Mama atos nyangem kitu henteu nyangem geus ngangon buru balik ka dieu ngaji geus narit buru balik ngaji Mama teu nyangem kitu alah sia sabaraha lila ujang cenah hidup ngangon doma di ditu manawi upami telepat 10 tahun alah sia 10 tahun mah lamun mah santren sapinah mah apal Fatul Muin mah apal
Iya mah teu ngaji alif-alifan acan salamar kitab teu ngaji acan kalakah ngangondom ceuk bahasa Jawa doma teh wedus enten tiang Jawi teu mriki enten sinten teu mriki tiang Jawi enten Jawine pundi Bu Kebumen oh jangan aku lah ngapa nah, lek basa Jawane domba niku wedus. Makana Mama Sobari terkenal dengan Mama Ciwedus. Pasantrena oge namina pasantren Ciwedus. Da di ditu di Bangkalana kalakah ngangon itu. Punten, lajengkeun Pak. Punten. Mama Bangkalan ruas alah sia. Inung bapana nitah masantren teh seunang ngarti ilmu agama ieu teu ngaji-ngaji acan kalakah ngangon Mama Bangkalan ngahuleng geus atuh kieu we ieu mah keputusan mak bapak tong waka uih ayeuna antosan nginep heula sawengi mah enjing-enjing badak duha kempel deui di madrasah singkat cerita enjing-enjing kempel Mama Bangkalan nyanak samuk cai geus ieu mah keputusan mana Ujang Sobari mangga ka dieu ka payun sok asaan ieu cai lamun ku hidep karasana ieu amis di alhamdulillah hidep bisa balik ayeuna keneh jeung inung bapa hidep tapi hampura lamun ieu cai karasana pangset sia montong mikir hayang balik ayeuna keneh sia ku aing dipencit Mama Bangkalan bari nyimpen bedog payuneun sok inum eta cai diinum eta cai di zaman ngaji keur masantren nginum cai herang ngaji ka Pamengpeuk Garut ka Tasik Bandung diubek tepikeun ka Cianjur bahkan tepikeun ka Riau abdi mah tepikeun ka Batam disuguhan cai herang da geuning dina cai herang teh terkenal ku barokah sabab cai herang mah cai benar RW si RW ka aing mere cai murah Gusti ku tega-tega teuing tiba heula cai murah we jeung cai murah aya oge ieu cai bodas kalakah susu nini aduh kusabab dipaksa ku Mama Bangkalan uyuk sia eta Ujang cai diuyuk eta cai alhamdulillah saur Mama Bangkalan kumaha Ujang karasana eta cai Mama Sobari reuas lamun amis alhamdulillah bisa uih tapi sia lamun eta karasana pangset montong mikir hayang balik ayeuna keneh sia dipencit ku aing lamun pangset sing horeng karasana teh pangset ruas Mama Bangkalan Mama Sobari ari nyebut amis sieun bohong ari nyebut pangset bakal dipencit kumaha sia jang karasana eta cai pangset Mama geus bosen hirup sia inum sakali deui diinum eta sakali deui sanajan eueuh cai kopi anger cai herang we kita tadi eta Pak RW teu ngarti-ngarti maksudna teh eta teh hayang cai kopi ngadon aduh RW teu ngarti manehanana mah nguyup cai kopi ngabibita ka dewek Gusti anu agung RW kuteung teuing saur Mama Bangkalan inum sia buru eta sakali deui buru inum da eueuh ci kopina ciherang deui ciherang diinum deui eta cai herang bismillah
Hmm. Amis eueuh pangset aduh. Saur mama Bangkalan ka mama Sobari nuju alit kumaha sia jangkarasana eta cai. Ari nyebut amis sieun bohong, ari nyebut pangset sieun dipencit. Kumaha sia jangkarasana kalau ngabedeg maneh ngomong pak naon sia jeung buku pak pangset mama. Sing horeng mama Bangkalan teh nyiuk cai laut. Atuh di zaman Firaun Ulut dan oge cai laut mah pangset. Eta mama Bangkalan ngangkat masak bedog geus bosan hirup sia. Geus ayeuna mah keputusan terakhir sok-sok burung inum eta cai. Eueuh cai kopi lagi canda. Panas diangkat eta bedog dipesan. Buru eta inum eta cai. Aduh. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi, kedatanganmu ku tunggu lama. Aduh, Cikopi lila datang. RW na cicing wa. Beat sia RW penting ayeuna mah. Aduh. Aduh. Geus aya keputusan anu terakhir wayahna eta cai inum. Mama Sobari alit teu wantun ngaleueut eta cai. Udah pangset eta mama Sobari kalakah ngagabrug ka mama Bangkalan bari nyodorkeun mastakana. Mama mangga nyangakeun sadaya-daya. Atuh dari pangset mah mama pangset kedah dikumahakeun. Mangga abdi ridho lillahi ta'ala sadaya-daya. Mangga beheung tek-teukeun dikoro-gorokeun. Mangga mama sadaya-daya dari pangset mah pangset. Kumaha eta saur mama Bangkalan? Geus sia kasep. Ngaji jeung aing mah 10 tahun. Geus sakitu amis jeung pangset. Bral sia ayeuna balik jeung inung bapa aing ridho ka sia tah eta nu mahal nama ridho guru. Bral sia tepikeun ilmu, lamun amis ku sia wayahna tepikeun amis ka masyarakat. Lamun pangset wayahna tepikeun ku sia pangset. Lamun pait tepikeun ku sia pait. Sanajan bedog dina beheung sia ngancam, lamun pangset mah tepikeun pangset. Lamun pait mah tepikeun ku sia pait. Sanajan bedog dina beheung tong wani-wani ngarubah jadi wayahna sia haram mah tepikeun haram montong dihalalkeun. Tepikeun ku sia Bang Emok mah tetep ngadon sareuri. Wayahna ku sia tepikeun ari pangset mah pangset montong dirubah jadi amis. Sanajan sia badog dina beheung maneh tepikeun haram mah haram montong dihalalkeun. Bang Emok mah tuh aya di dia anu ka Bang Emok aya da katingali ku abi anu sok kana Bang Emok mah tiungna teh sok nyengsol. Tuh geus tong diomekeun da katingali. Biasana tiung anu kana Bang Emok osok hararejo. Tapi ente di dia mah amannya aman. Bral siah tepikeun lamun amis
tepikeun amis lamun pangset tepikeun ang pangset 10 tahun ngaji Mama Sobari ngan amis jeung pangset jeung pahit kitu geuningan emak tah sia wayahna yeuh tepikeun haram mah tepikeun haram entong dihalalkeun yeuh haram sia pangkatna di dieu lamun anu osok ngimaman punten anu sok ngimaman sok kudu di dieu saha di dieu anu sok ngimaman saha masih keneh udud Pak Haji aya anu osok udud haram sia ti mimiti ayeuna mah anu ngimaman masih keneh udud teu meunang kopi nage hideung ngarekan dukun ka aing aduh haram sia anu masih keneh ngimaman di dia osok ngimaman masih keneh udud eureun udud teh pareuman heun manya bari ngimaman bari udud bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin anu kitu har pareuman heula udud tah kitu udud RW cik biasana lamun mere kopi mah eujeung ud teu ngarti RW na deui sarua aduh di mana-mana kopi mah osok bari mere kadangu gitu kadangu kunung dewek mah moal ka dieu deui jigana aduh nah magnum pero ieu mah keur supir da urang mah reptil tapi lumayan magnum ge keur supir aduh ieu teh neme ti RW teh acan ti Pak Kades aduh teh acan ti Pak Kades oh Pak Kades cenah atahnya aja awas ya bohong Pak Kades awas lamun teu bener disumpah cenah nyadung lajengkeun mah punten pisan mah eta barokah khidmat Mama Sobari 10 tahun ngangon ceuk sapalih kaol 12 tahun da perjalanan uih teh aya suluk deui mah nakeun eta mah dugi ka Kuningan kumaha Mama Sobari mah luar biasa setiap muka kitab ieu jadi bisa maca muka kitab ieu jadi bisa maca cerdas sehingga punya santri anu punyul sajawa barat santrina seueur tapi aya 4 santri anu punyul terkenal kawalianana kahiji Mama Keresek Garut cung di dia anu gaduh nasab jalurna ilmu ka Mama Keresek Garut anu kantos di Sadang Garut di Riyadul Alfiyah pasti nasabna bakal nyambung ka Mama Keresek Garut anu kaduana Mama Banjar cung di dia anu parantos atanapi gaduh nasab ilmu ka Mama Banjar anu katiluna saha Mama Kudang Tasik saha anu nyambung nasab ilmuna ka Mama Kudang Tasik anu kaopatna saha Mama Cimangu Tasik Mama Cimangu Tasik teh gaduh murid anu gentur di Cianjur kumaha genyleungna anu gentur dugikeun Soeharto saat harita ngan hiji-hijina ulama anu ngadeprek lamun mayunan Soeharto mah ngadeprek lamun mayunan anu gentur masya Allah
dugikeun ka kitu naon eta teh bet ngadongeng eta ieu bab muludan ieu cacak-cacak ngamuliakeun ulama cacak-cacak khidmat kanu jadi guru ku Allah dimuliakeun hirupna dunya bahkan tepikeun ka akhirat komo atuh lamun ngamuliakeun Kanjeng Rasul itu pangarsa makana kade mak ieu entong jauh ti ustad laras mah entong pernah jauh di mana ti ustad ya punten saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha hiji engke hiji masa bakal jararau ti ulama jeung ahli fikih ibadahna teh teu deukeut teu make ilmu ulama jeung ahli fikih bakal ditumibakeun ka eta kaum tilu perkara mah dicabut barokah rezekina sanajan gajinya 100 juta samiliar lamun musuh ngamusuhan ulama mung deukeut jeung ulama jeung ahli fikih punten mawa karep sorangan hirupna moal barokah rezekina gede mah gede bea ku budak dipake ulit kalau ka dipake hura-hura ku pamajikanana ngadon ador-adoran ka ditu ka dieu meakeun duit teu barokah rezeki anu kaduana lamun jauh ti ulama jeung ahli fikih mah bakal dibere pamimpin anu teu adil kade anu bahaya anu katilu yakhruju minad dunya bi ghairi iman mautna moal mawa kaimanan naudzubil urang mak ieu hirup teh moal bisa jauh ti ustad kade entong jauh ti cik punten lamun arek syukuran 4 bulan eta patuangan syukuran 4 bulan sumping ka saha ka syukuran 7 bulan sumping ka saha aya anu maot sumping ka saha ngurebkeun sumping ka saha tahlilan dipimpin ku saha peuting koceak dengek menta cai ka saha peuting koceak dengek arek ngajuru sumping ka saha Bahadiayan daek ke marajian naon di saha ieu ku RW berarti lurah encan Pak kepala desa acan atuh moal diduruk-duruk rok eta daweuh korekna awet we meureun Kang Haji Yayan daek marajian astagfirullahaladzim kakara aing seumur-umur ngaji aya ustad daek marajian da biasa nage lamun ngajuru mah kabid tapi tadi kusabab aya nu ngagorowok ngajuru oge ka ustad wayahna ustad Yayan ayeuna mah ka ustad Yayan tapi bingung eta ustad Yayan arek marajian kumaha cenah ngadon cinekul we hareupeun arek ngajuru tempo kieu aduh nah can kaluar ieu sajam boa kudu dibacakeun meureun doana Bismillahirrahmanirrahim purpuntul tinggal umular kadap tinggal tunggang ari kumpul sia tunduk ari tangah sia depa kasima ku pangawasa aing sima aing sima maung neuleuh aing siga maung dihakan sia ku aing paingan orok teu kaluar da sieun aduh eta Ustad Yayan salah ngamacakeun jang jawokan maca deui jang jawokan anu lain ong tata ong titi ong liang tai ong sre ong sret aduh nah salah cenah ieu mah eselepetet eselemenen aing meletet hayang nen aduh 10 jang jawokan ku Ustad Yayan eta orok anger teu kaluar bingung eta Ustad Yayan beureum akhirna mamaca Yasin aduh pas bentak reuas Ustad Yayan astagfirullahaladzim eta sia geus hidung geuningan katingali meureun kaluarna kudu dibantuan dibetot ku Ustad Yayan gorowok eta anu ngajuru ngagorowok Ustad Yayan aduh tulung nanaonan jeung ngabedoa kain sugan teh sirah budak sing horeng teh
makana yeuh sia ngajuru mah montong ka Ustad Yayan bisi dibetot saeta wanian cilaka lamun ngajuru ka Ustad mah aduh sing horeng teh geuningan eta sugan teh sirah budak peureum deui Kang Haji Yayan peureum deui Gusti cilaka abdi nah budak teh can kaluar ka peureum keur peureum ditepak Ustad Yayan Kang Haji naon jeung di dinya wae ieu senang ngadaguan orok can kaluar naon cenah orok mah tuh geus di ditu teu apaleun kaluar sing horeng peureumna teh nu lila teuing meureun kasarean nah adi ditu cenah ilha kaluarna ditinggal nah ari eta naon nu hideung eta mah aduh si emak wanian nyebut baok Gusti ya sia makana ieu arek ngab ka mana we aing ngaji mah ka baok-baok dibahas aduh ya makana arek ngababar mah emak wayana kudu dikuru dah heula sing bersih bisi disangka sirah budak sia tak itu kemana we ngaji mah paok-paok dibahas tos mah tapi kemana tadi ngaji naon eta teh aduh Gusti anu agung aing ngaji seumur-umur paok-paok dibahas kemana we aduh nginum heula selamat menyaksikan oh nita kopi tah RW sia dengekeun waktu tadi geus perjanjian lamun amis jig geura bal aing berarti dititah balik aing ngaji saumur-umur kakara zaman ayeuna di tempat ieu Cikuruwih dititah balik geus waktu tadi lamun amis jig geura bal nuhun dititah balik aing mah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nuhun mak abdi teh geus sajam setengah arek 2 jam geus nuhun da tadi perjanjian lamun amis jig geura bal alhamdulillah hapunten nu kasuhun boh bilih abi lepat nyarios di wewengkon ieu bade dihapunten bade punung moal bade beli moal serius kompak sadayana ibu-ibu jeung bapak-bapak ngajawab bade nyeuseul moal bisi abi lepat nyarios lepat bahasan bade amak moal bade punung moal bade mahanan astagfirullahaladzim moal mahanan ayeuna mah euy zaman razia teh lain beurang petinggi ayeuna mah aya razia mah polisi teh hiji waktu abi balik ngaji prit aya polisi ke pinggir Pak saya pulang ngaji enggak percaya dipariksa mah panto hareup dibuka panto tukang dibuka kabeh digaradah dipariksaan pas muka bagasi aya tumpeng aya dus aya cau aya beas aya ranginang aya opak aya boru aya kue jeung eta polisi oh bener Pak Ustad teh cenah balik ngaji salamet cenah Pak Ustad aya buktina ku sabab aya naon cenah tadi aya berkat tah panitia di dieu tong nyiksa kadewe daripada saya ditewak ku polisi engke di perjalanan mending gelut heula jeung panitia jadi malik kudu mawa berkat aduh alhamdulillah hapunten nu kasuhun sadayana mah sanes abi kirang sono bahasan mah seueur ieu teh ngan bade ditutup ku abdi wios punten pisan ieu bagja keur anu osok muludan
Saur Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman ala maulidi atawa ala qiraati maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sing saha jalma anu iuran anu ngimpakeun hartana sanajan sadirham, sanajan saperak, 2 perak, keur muludan tah dina hasil iuran eta teh dibikeun keur anu macabar janji, dibere disedekahkeun keur anu ieu hadrohan, dibikeun keur anu pangajian. Tah saur Sayyidina Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, bakal bukti engke di akhirat kami anu bakal ngabaturanana di surga. Amin. Hoyong dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar, hoyong. Mudah-mudahan anu sedekah miluan kana ieu acara dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar di surga. Amin. Alhamdulillah. Nah, Pak Kades tong pohonya ka abi. Ya, ari hayang dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar. Anu kaduana saur Sayyidina Umar, man azama maulidan Nabiya sallallahu alaihi, sing saha jalma anu ngagungkeun ngamulyakeun kana kalahiranana Kanjeng Rasul. Saur Sayyidina Umar, faqad ahyal Islam, maka teman-teman eta jalma teh geus ngahirup-hirup agama Bagja. Wilayah ieu masih keneh aya rajaban, aya keneh muludannya. Mudah-mudahan Islam terus nanyer di wilayah ieu, terus hirup di wilayah ieu. Amin. Saur Sayyidina Umar mah faqad ahyal Islam, teman-teman eta teh geus ngahirup-hirup agama Islam. Amin. Mudah-mudahan wilayah ieu lungsur berkah jeung rahmat Allah. Amin. Sehingga wilayah ieu murang kalih lungsuranana berkah. Amin. Soleh sareng solehah. Amin. Bermanfaat berguna kanggo inung jeung bapakna. Amin. Bangsa jeung nagara oge agama. Amin. Atuh si bapa anu dara ramal mangga di mana wae damalna, sing berkah sagalana ngawujud jadi duit. Amin. Da mama ayeuna mah tawaleh duit. Ya. Mudah-mudahan da tadi oge ngabuktian Pak RW nya di sawer mah warari kabehanana, tapi mak da realistis mah zaman ayeuna mah sagalana ge butuh duit. Sok balanya oge kudu boga duit, resiko dapur kudu make duit, jajan budak kudu make duit, saragam ngaji kudu make duit, teu make kain. Astagfirullahaladzim. Ieu RW na saha di dieu? Di wilayah ieu mah saragam ngaji ge cenah duit ditapel-tapel we. Gusti nu agung. Tapi mah nya heueuh kudu realistis, ayeuna mah sagalana oge nya butuh duit. Sagala rupi ayeuna mah tong bobora hirup, resiko jajan budak, biaya budak kabehanana ge peryogi duit. Ka maot-maot ayeuna mah butuh duit. Teu butuh doa. Astagfirullah. RW ciri contoh notarium hejo cenah maot butuh duit, wawalan teh mun maot duit. Butuh doa. Kan tadi teh ngabahas tahlil. Gusti, tapi madah heueuh sagalana ge peryogi duit mah nya. Abi ge jauh di Jugjug angang di teang ti Jelekong ka dieu asalna ti Garut. Jauh-jauh di Jugjug abi ge ka dieu teh datang teh pasti bakal menang amal. Amplop, di mana amplop? Duit, awewe mah duit dina otakna teh. Gusti nu agung Pak sia yeuh dengekeun yeuh bapak-bapak. Sabenerna mah pamajikan urang teh euy teu bogoh jeung teu nyaah-nyaah teuing ka salaki teh. Soalna anu aya dina pikiranna teh duit. Tah, kadenge teh Pak. Rek diurus wae pamajikan jiga kieu. Tos. Mudah-mudahan sing barokah damel caroge di mana wae ya. Sing barokah rek gaduh duit, rek gaduh henteu keun bae, nu penting mah sehat. Ya, nu penting mah dina tabungan jeung sakuna aya 10 juta. Amin. Tah kitu sadayana mah nya hapunten nu kasuhunnya. Bade dihapunten mah.
Punten mudah-mudahan urang tepang deui poh bilih hayna ayo bersyukuran cenah nikahkeun nyunatan syukuran naon mangga tah si abah tah aya di dieu abah saha teh abah Ali mana tah nomorna nyonong di abah Ali sareng Pak Haji Yayan aya nomor ati nya kontak wae bilih aya nanaon bisi aya nu maot entong ka abdi ka RW aya nu maot Pausa cenah ieu aya anu Pausa cenah ieu aya anu ngajuru anaon jeung nelpon abdi ka RW anu kutuna ame di betot apunten kasun alah apunten pisan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nyuhunkeun tapi sadayana nya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu